Hari bingkisan anu ti Bu Haji tadi geus dibagikeun can. Buhan acan Kang. Nah, acan. Dan gara-gara bagikeun atuh. Erek kangak dibagikeun. Nganggaman ieu teh keur ditu heula ku abi soalna ku baji dicokot teh saware. Emang tadi Bu Haji mere sabaraha gitu? Kabehna mere 75, dicokot teh 16. Nyatu hari dicokot mah tinggal hitung sisana sabaraha? 75. 75 merena. Nya 75. Berarti 75 dikurangan 16. Jadi Nya pasti lagi jadi kurang kan? pintar jadi kurang. Nya bener kan? Namun dicokot saware menjadi kurang. Ya heuh atuh nyi, aya ngaran-ngaran dikurangan jadi kurang. Ngan maksud teh sasana jadi sabaraha gitu. Pan eta 75 dikurangan 16 jadi sabaraha. Nya jadi kurang ti 75 meureun. Setan. Kieu ya. Ya. Oh ya, nyi ya, tebakeun ya. Ayo teh. Nya. 75, 75. Nah, dikurangan 16 tah. Jadi sabaraha? 5 kurang genep kan teu bisanya. Nah, bisa. Tah si 5 teh nginjem ka 7. Nah nginjem ja Kang teh. Ibu aja teh tah kabagi ke bingkisan Kang lain datang nginjem. Itu aneh-aneh wae. Iya nyi, artina nginjem teh lain nginjem ka Bu Haji lain, tapi ikan keur ngitung, itu keur ngitung. Ya, 75 kurang 16 kulantaran 5 kurang genep mah teu bisa. Si 5 teh nginjem heula ka 7, nginjem 10 ka 7 teh gitu. Oh gitu. Terus lamun tuyulna embung mere nginjem kumaha? Cabok we 7na atuh. Wah teh da tukang ngecabok mah. Pasti bisa tuh, pasti bisa. Kan pasti bisa nginjem tak gitu. Hah, waduh bisa nginjem. Geuning hari tabi basa nginjem duit ka Cisok teu dibere lah dicarekan. Si eta kan tadi isok. Mah benerin. Kieu we kieu nya misalkan kieu ya. Ya. Nyanyi teh boga duit 75.000 misalkan nya. Cuk saha abi boga duit eueuh kan? Kapan imam misalkan, misal. Apa akang enam teh boga duit ngan misalkan boga duit 75.000. Nah, tuluy ku akang teu dicokot 16.000. Jadi sabaraha? Ya, jadi 58.000. Eta bisa. Ya bisa tuh Kang. Kapan eta mah duit? Kena duit. Heyo. Lancar ku duit mah. Nya tuh ku duit mah kabege lancar. Akhirnya kan bisa kepanggihnya 75.000 dikurangan 16.000 teh 58.000. Nya, terus? Nah, akhirnya kan kulantaran lain duit iya mah da bingkisannya Ibu Haji bingkisan yang dibagikeun nya lain duit 75.000 pan duit 58.000 pan duit kan nya. Akhirnya bagi 1.000. Bagi 1.000. Kapan apa tadi gabi mah teu boga duit dari akang. Bener dia mah bingkisan Kang dikeuneun ku Bu Haji ka masyarakat lain jualin. Mun jualin meureun aya batina jeung berenang mau dibere ku abi. Hayang nu kamen gawe ka Bu Haji. Maksud bagi 1.000 teh lain harina akang minta 1.000 nyi lain. Kapan ieu teh keur ngamisalkeun anu 58.000 teh kan api-api duit nya. Sedangkan ieu mah bingkisan. Jadi 58.000 teh dibagi 1.000 dipicen 0 tilu atuh tan 0 dipicen eueuhkeun jadi sabaraha? Nya jadi 58 atuh. Kitu jadi 58. Apa sih kitu wae ieu mah. Nya atuh ada ngabajaan teh kudu sing jelas Kang. Tadi kudu nama. Nya jadi sesana 58. Terus eta nu 16.000 mana kan? 16.000 nu mana? Kapan cekateng tadi duit abi nu 75.000 teh ku akang dicokot 16.000 teh enak ka mana duitna? Mana duit? Ya enggak sana tinggal bagikan jik karunya Bu Haji bisa nanya-nanyakeun geus kapanggikan anu mah sesana 58 bisi Bu Haji nanyakeun. Nya Kang Erek terus kieu Kang kalau misalkan ieu bingkisan tegis di bagian kabeh ka masyarakat eta kudu dihitung deui ulah nya. Dihitung kumaha? Nya dihitung model tadi cek akang dikana duitkeun terus dikurangan terus non dibagi 1.000 nol dipiceun nya. Terus dilaporkeun ke Bu Haji itu
Itu mana nyeranya? Bisa nanyakeun Bu Haji Kang. Soalnya bisa abi dihitung ke hese. Atau engke jeung Akang nya ka ditu kan ka Bu Hajina laporan anak gitu ngarah. Karena betul kita bina. Ya.